Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Rida Febrianti ti kelas IPA genep. Di dieu simkuring bade mintonkeun monolog tentang ngeunteung anu karya Teddy Muhtadin. Manehna jongjon ngeunteung neuteup imeut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna imut, kerung, jebi jeung sajabana. Geus pencenis deui geuning tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibogodo teh. Hehehe. Jerawat mun dibeureum kieu pencet kitu sieun peuri antep we asa ngagokan deui. Tapi keke bisa jadi nyari keun urang engkeun nepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur mimiti camah kaluar tina kulumutna, ngudag cahaya anu keur morot di soca anjeun akang nya bener. Jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalah ka indung saur papa mah irung jeung halis. Urang teh ceples pisan pangamun sareng kening mama arigado ngalah ka mimi kuring naon deui nu jiga mamah teh. Iya piwir jeung buku jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Bah awak jigana ngalah ka bapa malah loba leumpang cekih pisan pada ngagareblay nurutan leumpang bapa. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa, ari bapa nyati saha, ari lain fotokopian ti bapa deui mah nyati aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujengan pangkeun mugi ditangtupi iman Islam diasih ku Gusti anu Maha Suci. Eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring walah beuki ngalobaan ambuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya anu walungan cinta nembat panjang deui pisan ngaliwat abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor birama Adam jeung Ibu Hawa terus karuhun kanini aki indung bapa terus ngemuara dina diri kuring nya asa cinta aranjeun dina diri kuring teh nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris di jarang kuring walungan cinta aranjeun anu ngemuara dina diri kuring moal dikotoran moal digeuleut mugi Gusti ngapirakeun diri abdi tilu. Ayeuna hate kuring keur mujudna bunga cinta mekar tina dada paling dijauh anu melentung tapi bergerak terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu memuara dina diri kuring jeung bersih ngamilir terus ka anak ka incu buyut bau pika turuna tanggung jawabna pancen kuring berjuang sakuat tenaga sangkan eta kasucian wahungan cinta teh ngamili nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah ieu jerawat biasa ieu hate beuki muatan akang ari ayeuna di mana.